Zaman baheula aya nagara anu geus narikolot. Raja ing prameswarina geus parupus, balad-baladna geus roncong lantaran kaboyong ku musuh. Demi anu nuluykeun karajaan teh nyaeta putrana Rayana 7, istri wungkul, anu unggal poe ngalemprang be ninun pada kagungan papanggungan. Ari anu pangalitna gacan tiasa damel, saban poe ulin bae dipikir leuit atawa di kolong papanggungan raka-rakana. Eta putri bungsu teu pisan dipika asih ku saderek-saderekna. Ari barang tuangna sok balake cerakan genepan bae, putri bungsu mah paling-paling dipaparing sesana. Eta oge aya nu nyaeun ka putri bungsu teh nyaeta anu pangais bungsu. Sok rajieun barang bere. Kitu oge susurumputan bae da sieun kuno limaan. Demi putri bungsu nu matak teu dipika asih ku raka-rakana teh pedah teu tiasa didamel. Goreng patut deui da sok ulin papanasan. Salirana hideung tu rambutna ngarambueuk rintit, raraina beureum balas ka poe. Teu kawas putri raja, ari raka-rakana mah nya gareulis nya palinter. Urang tunda heula eta putri anu 7 ke urang sampeur deui ka payuna. Kacaritakeun di hiji kampung eta nagara aya hiji randa tengah tubuh gabug teu boga anak. Rea dombana, ari nu sok ngarit pikeun dombana jeung nu sok ngangona nyaeta budak pulungna. Budak hideung kira-kira umur 7 tahun. Eta budak hideung teh datang sorangan, teu puguh indung bapana, sasat ngadedetkeun maneh. Waktu datang, manehna mawa 2 buntelan, nu hiji dieusian pakaianana, ari nu hiji deui basa indung pulungna kacai nyeusehan disumputkeun di para. Budak hideung teh ku indung pulungna pohara dipika asihna. Lain bae dumeh dombana beuki rea, tapi kudaekanana ongkoh. Kana pagawean awewe oge daekeun migawe sarta ngarti deui. Beuki gede, beuki pinter, lila-lila hiji mangsa budak hideung teh nyarita ka indung pulungna kieu. Mak, kuring teh geus gede, geus hayang boga pamajikan. Syukur atuh bager, ari boga kahayangan rabi mah, ambeh emak aya nu mantuan. Cek indung pulungna. Wayahna emak kudu nanyaan ka putri raja anu 7, anu mana bae anu kersa ditikah ku kuring. Cek si hideung. Euleuh Ujang, urang teh kudu nalipak maneh. Moal enya anak rahayat leutik nanyaan putra raja. Cek indung pulungna. Ah, emak mah kapan sarua itu jelema urang jelema. Cek si hideung. Nya, tapi harkat derajatna leuwih luhur itu. Cek indungna deui. Yeuh mak, kapan saur emak cenah ulah mopok bari nanggung. Gerak cobian bae heula. Atuh wegah-wegah oge. Kencling indung pulungna indit nyumponan kahayang anak pulungna. Mimiti kabumina putri anu cikal. Sampurasun nun aya calik. Cek bibi indung pulungna si hideung. Aya, si bibi indung pulung si hideung. Aya naon bibi? Cek putri cikal. Nah kunaon bi? Pun anak nu hideung teh hayang gaduh pamajikan cenah. Kumaha agan kersa ditikah ku manehna? Nyi putri ngadeg bari nulak cangkeng ngagorobok. Kami kudu kawin ke anak pulung cacah. Hideung deui keheulaanan. Kami eling keneh. Tuluy nunjuk keluar maniti bentik-bentik curugna. Ngomongna, Kaditu geura balik. Maneh ulah ka dieu-dieu deui. si bibi balik bari rambisak. Datang ka imahna, ditanya ku si hideung. Kumaha hasilna mak? Jawab indung pulungna bari rambai cimata. Duh Ujang, lain bae ditampi, tapi emak dicarekan sarta diusir. Ku putri anu cikal mak? Cek anakna. Jamak sakitu mah mak. Ayeuna mah cobian ka putri sanesna. Kencring deui si bibi indit. Ayeuna mah ka putri anu kadua. Sampurasun nun aya calik.
Cek si bibi. Aya, si bibi, indung pulung si hideng. Aya naon bibi? Hampura bibi gan. Nah kunaon bi? Anak pulung bibi nu hideung teh hayang boga pamajikan. Kumaha agan kersa ditikah ku manehna. Hah? Bibi teh nanyaan? Yeh bibi teh kudu nalipak maneh. Moalnya cacah kuricaka nanyaan putri raja. Kaditu geura balik. Ulah datang deui ka dieu. Nya kitu deui putri katilu, kaopat, kalima jeung kagenep pada nampik jeung nyarekan. Ayeuna anu katujuh Sampurasunun aya calik. cek si bibi. Aya, si bibi geningan. Aya naon bi? Anak pulung bibi anu hideung teh hayangeun boga pamajikan. Kumaha agan kersa upami ditikah ku manehna. Bibi teh nanyaan? Leres gan. Putri teh ngahuleng di lapisan. Dina manahna ngagerentes. Aing hirup sorangan. Dulur-dulur eueuh nu nyaaheun. Mending aing boga salaki. Kajeun ka anak pulung cacah sarta hideung ge. Dasarua papada jelema. Kumaha agan kersa. Cek si bibi bangun teu sabar. Terus nyi putri nyaur. Lamaran bibi kukuring ditarima. Mangga. Pami kitu mah agan ayeuna pisan urang ka imah bibi. Didinya si bibi bari ngagandeng nyi bungsu balik ka imahna. Tapi ka imahna tuluy nyi putri disiraman, diruruan, dikasayan, cengelek jadi putri geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina taya bandinganana. Sarta geus sawawa panganggona hurung herang. Ari si hideung atoheun pisan tuluy ngomong ka indung pulungna pokna. Ma, mun kuring kawin di dieu moal hade. Sabab caket teuing jeung saderek-saderek nyi putri. Ayeuna mah nyieun lembur anyar be anu tebih ti dieu. Hade ari kitu mah kumaha maneh bae. Cengelek si hideung jadi satria, kasep, jeleg nagara, jelema pahibut, pasar rame kudu daragang jeung kudu baralanja. Imah paragpag, karaton agreng ngajengleng. Hayu, lalebet. Da ieu teh tempat urang cicing. Cek satria sanggeus caralik dina kursi gading, sarsor menjuguhan, badega mungguh pabaliut ku rea-reana. Kamana ari anak pulung emak Raden? Cek si bibi ka satria. Kapan ieu mak? Hideung soteh nyamur, rupi nu asli mah ieu. Ngaran kuring, asli nama Pangeran Danuarsa. Kuring teh putra raja. Ibu Rama geus parupus. Nagarana geus carem. Ari ngaran nagara ieu karajaan naon namina? Cek nyi putri. Kungkang rek dinamian nagara Cihideung dirang. Sae Gancaning carita tilu poe di harita di eta nagara pesta rame kacida. Mestakeun mistrenan Pangeran Danuarsa jeneng raja. Sekalian nikah ka nyi putri Arumasari. Ibu pulungna jadi sesepuh di karaton. Pemirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Kirang langkungna simkuring nuhun kendihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.